Eta keur naon tetongengan di dinya? Teka tempo ya keur ngaduk pupuk. Mana pupuk jang naon eta teh? Iya jangan cor cabe. Jangan seur cabe. Ameh tumbuh sehat. Oh, kudu dicor oge nya 3 bangunan. Oh. Emang kumaha carana eta teh? Iya dikocorkeun kana lobang tanamna. Oh, sugan teh disemprot. Beda deui ieu mah. Tuh, tingali. Ieu mah uhan aya. Nah. Jadi teh kudu capek. Ari kieu mah bari lempang we kieu. Praktisnya. Dong. Sabar habedengeun paling. Ya kira-kira we meureun 20 liter. Salobangna kan paling 200 mili. Nah, geuning eta mah bonteng. Oh pan ieu lebar aya keneh sesana. Soalnya kan ieu isina loba pisan teu beak-beak. Oh, bisa jang bonteng oge? Ya daripada dibuang we sisa pupukna. Oh, iya iya.